Sampurasun. Ape. Bang Rahmat. Bonet. Rasa hati kota. Nyalira. Mana calik. Abdi kalau cari Aduh. Balik ngaleut naon atuh? Abdi mah ai ngaleut masok nyandak nyalira. Abdi mah sanese mah anu ngahesekeun nu boga imah. Tuh. Terus. Nuhun. Kumaha eta naon ayeuna? Nya atuh ieu teh nu kahiji. Abdi teh hatah anjang tos lami. Teu nganjang ka Mang Rahmat. Nya kaleresan ieu teh aya waktos. Nya eta nu kahiji, nu kadua kaleresan nuju survei lokasi. Abdi kan nya kitu teh lah aya usaha di usahanya. Geuning ieu. Aduh. Warungna geuning ieu geus olah sagala aya. Nya mohon ieu teh. Beunghar euy. Iya Bos Gonet. Nya Abdi teh nuju diajar sih, nuju diajar usaha. Pan kaleresan Abdi teh atau sasasih pan Abdi teh pangsiun. Hah? Pangsiun. Geus pangsiun? Nya pangsiun tah. Nya aya modal sakuda sedik. Nya pesangon. Nya Abdi teh nyari hadiah we kana warungkeun kitu teh modal. Nya lumayan lah. Kangge tama-tama sakola budak mah. Ieu mah sanes sematan ngajari kameri nya. Abdi oge di kota teh sami boga usaha. Gitu. Gaduh warung, gaduh minimarket. Namina teh Gonet minimarket. Waduh. Atuh nya lumayan untungna sakinten nya matak ayeuna teh rek muka cabang di lembur urang di dieu. Muka cabangnya. Mohon. Tampi Emang mah. Udah nama Abdi ngebuat tuh. Dong ada repot. Dah kieu aya dina dagang. Urang teh kudu boga nu namina strategi dagang. Strategi. Maksudna kumaha tah? Ieu nya. Oke, jika Abdi kan di kota boga warung sembako. Nya. Beas abdi mah kana beas. Beas. Tah beas anu hargana mahal. Anu alus. Campurkeun jeung beas anu hargana murah. Jadi beas alus jeung beas murah dijikeun. Dijual hargana harga nu mahal tadi. Lamun aya boga endog, dagang endog. Endog nu mahal jeung endog anu buruk campurkeun we. Terus dijual. Pasti bakal untung. Eta strategi dagang gitu. Matak ayeuna buktina Abdi. Keur nitasi Wawan survei neangan lokasi rek muka cabang di dieu kitu. Gitu. Ya, Mang Rahmat ini juga nu reuwas. Lumayan, abdi tuh aya ide kieu tapi teh eta mah mung saran. Jadi ek dilakonan empek. Henteu oge teu naon aku mah Mang Rahmat we. Aduh. Ngereuwas. Bos. Naon atuh? Ngereuwas. Oh. Naon teu kadenge? Naon? Bener ya. Eta rek nempo heula tempat. Geus beunang cenah si Mang Wawan. Bisi kapi heulaan ku batur. Aduh. Nya bener ya. Lain. Bang Golet meuni teh cai-cai acara. Tos ieu. Si barayan Wawan oge. Nya ieu nya oleh-oleh di kotanya. Mangga Abdi jeung Mang Wawan bade angkat Mang Rahmat. Mangga. Sampurasun. Kira atuh kada deui lah. Amang adik-adik ge mah teh. Nya tuh ke lamun geus dibuka di ieu cabang lah. Pasti Abdi rek meser ieu nya. Ayo. Aduh. Saha tadi teh? Mang Mitra deui. Mang calit Mang Wawan. Eta teh Bos Gonet, karena teh ayeuna teh gaduh strategi dagang gitu nya. Strategi kumaha tah? Eta, Mang. Dah, jadi strategina teh janten abdi teh kirang sapapodos lah kana ieuna kana cara-carana. Janten ari anjeunna mah strategina teh lamun urang boga beas alus dicampur jeung beas goreng. Terasa mun urang boga nog alus dicampur jeung nog goreng dihijikeun dijual. Karena boga untung tah itu. Aduh, Bang Rahmat. Nama panipuan atuh. Eta gitu. Aduh. Ayeuna upami Mang Rahmat
Milampah nasihat sapertos kitu, strategi sapertos kitu. Mimitina mah pelanggan teh balanja teh nyahoeun. Tapi lami-lamina pan apaleun. Ya, eta tungtungna strategi eta mah jadi tamiang meuli kabitis. Nu tadina hayang untung, Mang Rahmat jadi buntung. Tungtungna jadi rugi. Pelanggan teh moal daek deui balanja deui ka warung Mang Rahmat, ke Mang Rahmatna jadi bangkrut. Aya Mang Mitra ka dieu nyaten abdi teu digeblus kana ide-ide anu salah jeung teh. Leres eta anu dipikahoyong ku Gusti. Kumargi sabda pangeran ge upami jelema bener, jelema anu hade dipasihan nasehat, matak nambah pangartina, nambah hikmatna. Tah pami jalma nu sae diomongan telah ditampi akhirna janten luar biasa. Janten ayo urang majeng kapayun langkung sae deui, urang mah ulah nipu tapi urang ngalarakeun panandika Gusti, tumut kana naon-naon anu diajarkeun ku panandika Gusti. Gitu Mang Rahmat. Aduh, hatur nuhun pisan Mang Mitra. Harantos masukan pencerahan ka abdi anu segitu modalna. Ya abdi ngadoakeun we mugi-mugi ieu warung teh sing janten berkah gitu dah. Iya tuh Mang Rahmat urang doakeun supados warung ieu janten. Gusti hatur nuhun berkahan warung Mang Rahmat, berkahan supados anjeunna tiasa barang dambalna icalana kalayan jujur sapagodo sareng panganika Gusti. Nuhun Gusti berkah Gusti nyarengan usaha Mang Rahmat. Dilebet dengan Gusti Yesus Kristus abdi peratos nanada. Amin.